Sekalian yang sama teh tambah hayang. Ayo dikorek buat sekarang angkir teh bisa dipelakaran subuh naon teh kacang naon ibu. Iya. Awas mah. Aduh. Iya. Ya itu di gunung mah kau jara deui ya. Ayo rajin mah urang di depan tatahan kieu dan pelakan mah lumayan. Ka turu-turuyeun mah saukan jualan atuh pisang di kumaha apa deh. Ya geus barara sih mah kebona geus. Kapan kona enakeun ya. Pak. Hah? Ai. Kurang ulang atuh geus murid. Euy, bantu kabuk ke mana di mana? Ke mana? Aduh, tuh. Pinjam motor aku. Aku ulin mah beuting make motor kari ulin nek ulin mah. Mantap zaman aja nama leuseuh atuh lempang bae. Leuseuh lain. Manggerak ka dieu mah. Ya. Kitu nya. Aya masalah ulin lah, penting gitu. Bapak teh hayang nanya ka maneh teh. Dari di mama heueuh maneh kan. Datang peuting balik gawe teh. Porem kadang eueuh teh maksud teh ari maneh erek kumaha wi ayeuna Kunaon atuh Pak, urang mah teu ngarti. teu ngarti kumaha ieu. Heueuh maneh teh ieu umur teh geus kolot wi. Nya. Oh, terus kumaha apa nu geus kolot? Bapak oge sarua maju ka kolot meureun gitu. Tah ieu maksud bapak teh. Bapak geus hayang nimang incu. Gitu. Iraha ek tereh kawin. Pas babaturan di dinya geus karara. Geus karawin geus balabaeun anak. Tong boroning bapak urang geus hayang boga anak. Ai maneh. Mun maneh nganak. Anak. Pamajikan atuh Pak. Heeh. Mantap. Cik kira-kira ai maneh resepin ka awewe. Heeh. Buat resep urang mah normal nah kumaha deui. Nyaho nu geulis. Atuh nu geulis mah nya ngon gitu tah. Lain bisi kalah resep kalah laki deui ai Gitu. bapak mah. Nah, resep kalau puguda naon. Heeh tah urang amit-amit masuk bisi teuing. kitu ai jadi kolot mah. Cik ente na tuh budak teh kumaha teh mawa-mawa awewe ka ieu mah. Heeh pada terka tempo-tempo ulin jeung awewe kumaha gitu. Geus mah ulang nguruskeun we eta urang minjem motor Pak yo. Heuh ka mana Ka mana motor teh bener kan we itu ka kan bapak mana. cau bawa aweun balik kumaha. Geus cau mah kurungan heula ku jukut isuk bawa deui Pak. Punya Iki teh ang kumaneh. Heeh jeung teuing atuh lah cau sakitu penting mah urang minjem motor yo. Tuh, melempang bareng urang mah. Wayahna we Bapak jangan mah lempang. Areh ekare mana di ayeuna Heeh, teh. benerna. Ka ditu ka awewe. Heeh ngalong. Bawa ka imahnya. Bawa ka imah heuh bapak yang apal awewe. Hon. Ajong atuh, kade di jalananya. Uraruwi atuh da geus beureum. Oke ya sakedeung deui ya. Keur ulas ilik heula. Tah, inuna heuh geus miti ulin ka awewe tah lah syukur aya kitu mah. Aya kahayangnya. Heeh, lah miti boga incu. Heeh. Tuh, segan we atuh. Ya. Ih, warung teh tutup Kamarana ieu ngaja-aja urang hujanan ieu warung bisa tutup ieu. Buah naon. Yang ngopi teh nama yang ngaredok. Lah. Kamana meuli da ieu warung. Bangkrut kitu pada keur musim kieu hujan cuy. RT. Kemana ya hujan ya? Tuh neng. Kapan warungnya ge tutup? Eta sebelah kumaha tuh? Atuh jeung sebelah ada tutup. Nah, trek itu isu ka dia ya, karek jual bieu. Karek yo. Balanya tuh sebelah. Ayam geprek. Aya nih ayam geprek mah tuh di Pak RT. Nya ayam belembang dia digeprek sukuna. Naon cenah neng di bapak batre cenah.
ekstrek. Udah seblak lagi tutup kumaha. Pak RT kita tadi di dia. Ih, ti isu karek jual dia. Coba hujan tuh. Coba hujan aduh, yuk kumaha tuh warungna kieu aja banyak. Tah mun hayang potong aya arek. Tuh hayang potong sana Neng. Kumaha eta teh? Potong sukuna. Nah, cara Neng potong sukuna kumaha? Karena saya dipotong. Ayam lumpuh kumaha? Bisa. Kumaha ieu kemarin ya. Nya Neng hayangan seblak pan tutup warung oge nang jebak hujan ya tong di seblak lah ada Neng. Atuh naon? Enggak. Seblak mah. Enggak cok. Ini kana iya Neng, nepos karerok teh naon? Kacal. Ih, lain. Gado-gado. Ih, bener eta Neng. Sing bener atuh Pak RT nah kumaha ge. Jadi lain dah. Jeh, nah kumaha. Nah, mah goda-goda ya. Gado-gado. Tapi warungnya tutup. Kamana cenah? Ya Neng daripada kieu mending Neng nu buka di dieu. Warung tutup kieu mah. Dagang naon eta ayeuna naon? Ah, naon deui dagangkeun? Sugan Neng ke di pasar ku Pak. Parete mana kumaha ge? Pantai anu ican. Udah si Neng teh dagang. Bajong jeung dagangna. Yo Pak RT kunaon? RT mah telengus. Pak RT teh isuk ke dia. Isuk jedur. Ti isuk karek jual dia. Cicing, isuk karek jual dia kumaha tuh Pak RT teh? Ti isuk niat nama ngan karek jual dia. Tadi ayang sebelah cenah mah tuh jadi aduh suruh ka dieu jam eta atuh Sugan teh moal ka dieu. apa betul suruh ka dieu dan salam balik salam ajan ajan aduh oh tar teh Kak asa-asa Orangnya sudah dikenal. baru Pak RT mohon tutup pada jajan oh tutup mohon tapi tadi teh anjing karek jual dia damu damang Sager. kamana wae Pak RT nu ka mana? oh Ah ya we biasa. sager aneh Sager sager adeui. bulat anggar wae Kasetnya. Kasep atuh. Sultan. Apaan sih? jangan kenal Itu. itu saha maksudnya Iya meni pakupas teuing atuh. Aduh. jangan bau PR sisinya harus kumaha dia Ah. Panjang caritana Pak RT. panjang kira-kira ieu tuduh ka kaler tuh Ya, kemarin aya 5 kilo mah Pak RT. Leuwih. oh gitu jadi kumaha Ka warung ya lah. kembali naeun kembali naeun Rek meuli jalma Pak RT lah. ih aja mah diboboli Mun aya mah gebugeun gitu. awon eta teh Pak mahal RT yang ngobrol jeung sampah. ih CS Hah? Oh, CS jeung warga ya, warga Pak RT. warga lah. warga Pak etre Di obrolan atuh Pak RT. emang kumaha deh Sing rada tahu diri lah. Jadi Ih, jalma teh geus ngobrol tak tadi baru masalah seblak lain masalah seblak RT. Sing tahu diri, sing ngaca. tutupnya Pak RT nya Gandeng sia tong ngemilueun, tong ngomong. iya Pak Kedina sia. Naon sih? anu di karetan malah ada itu di karetan teu lada seblak Kayak Pak RT. Kuring mah lain ngobrolkeun seblak. Apan geus tutup warung mah. mohon Urang mah keur aduh tuh. Jadi kabawa emosi Pak RT. Abdi mah keur nyarioskeun jalma ieu. Era sih tah anu teu di karetan Emosi. anu teu di karetan mah teu lada karetan mah Iya warga. Mohon, paingan atuh, da RT lagi gini gitu. Naon karetan? Naon maksud dari karetan, Pak RT naon? seblak Astagfirullahaladzim, Pak RT kuring mah keur nyaritakeun jalma ieu warga Pak RT lain. mana Iya. mohon Hah? mohon Paingan atuh. aya kitu kumaha
Kira. Aduh. Sangat kali mungkin. Seri. Naon sia yang seri kan? Tersenggol. Yang seri kan? Sahan yang sirik ya. Sia. Boro-boro. Nah, molot nah kan ya. Gitu. Apa warga Pak RT itu ya? Mohon. Terlucu lah. Naon sih terlucu? Kau bayang si Elaneng. Anak nakat tajong. Naon sih terlucu? Naon lu lucu naon sih? Naon nih? Ayo. Alih. Ayo rek ngomong ya. Naonnya nah. Alih. Berdua aja. Sakayana di ieu. Hah? Jug nyerang. Lada teuing seblakna. Tensinya tinggi. Ulah ngajakeun bae Pak RT. Ieu kabeneran abi ka dieu. Mohon. Ras. Saya ieu warah warga Pak RT. Emang kumaha? Hah? Kumaha di? Kita teh kabogoh kuring Pak. Iya aku. Yuk, Teh. Hah? Iya kamu gak yus iya. Nya. Iya. Heeh. Iya. Lain. Aku. Nah, aku bro kadir Udah ketangka. Itu aku-akuan eta mah ih. Pak RT mah Kalau kalah abi mah terkenal dah. Terkenalin Pak RT bohong. Bohong eta mah bohong. Keisan kubuhna ieu. Ulah itu atuh Neng. Naon si A teh saha di? Apaan cenah eueuhna naon jeung si mah? Ih, emang A saha? Apaan geus jadian jeung atuh leuh? Jadian naon jadian? Apa nih telepon-teleponan? Jadi terjadi. Heeh nya ek nikah heuh. Karena mikir atuh, punten Pak RT ya. Udah pun kan. Mikir atuh maneh. Sing tahu diri cek aing oge. Tuh. Hah? Ieu aya anak. Teruji. Kayaknya neng. Maneh rek nyumponan kumaha, Neng, rek kumaha, Neng? Kumaha naonna? Hah? Kumaha naonna? Moal hirup jeung si Karnawi mah. Da ieu hirup ngap-ngapan. Hah? Hirup unggul. Pas pangeran wae nya. Hei. Ya helm saya. Dah. Hah? Ini aya di Ayus. Apaan? Ya helm saya. Betul abi. Hah? Nu abi. Kunaon aya di urang ya? Hah? Urang Apa teh? ngagadekeun ka Mang A. Ya Neng bisa ngapal. Si Karnawi mawa ulin teh yang ngagadekeun helm 30.000. Nyakeun wae mah teruji teh ieu. Helm 30.000 ya modal maneh wae yang ulin mau ulin awewe. Hah? Enggak keboga jangan bensin acan. Tah, itu kemari. Iya helm maneh ya. 30.000 ya ngagadekeun hayang mau ulin nang Ica. Keun kek abi dibayarkeun helmna ganti deui. Hah? Oh, demi Karnawi ditebus. Heeh, kumaha di? Demi Neng mah geus teu kudu ditebus ngan si Karnawi geus balik maneh putuskeun si Karnawi. Mah kudu ditebus Neng. Anu si abi jalin ka mama kawin. Kan bebeja sih kawin-kawin nama. Ji, nah hani kan bebeja. Angkon pan urang ngagadekeun ka Mang Aat nah jadi ka Ayuskeun sieun pada naon. Karunya we da si At kebutuhan duit dipaksa maneh ngagadekeun helm. Bade coklat ku Ayus teu. Helm di nomor Si At teh bukan duit dipaksa ngagade ieu nu teh pitulungan tah ku aing pitulungan. Oh jadi Pak Gade Yun. Lain bakade Pak RT. Nah, biasa we. Da Pak RT hargaan ya. Tuh, Pak RT ulah Pak RT mau tarang permasalahanana ieu. oh mohon. Geus sih aing ruab ieu. Aing hayang olap dulu mah. Matu. Mau ganggu wae tuh dah. Helm tebus helm tah. Aduh. Pak RT. Duitna heula lain padu cokot. Wah, anu boro-boro jang nebus helm atuh. Geus satu mantok ka ditu. Bensin gawe mata aya teh gaduh. Geus init. Ini tipe atuh Init ya. Barang helm mah. Neng Hah? Mangi pudunan terelop di situ mah bensin. Mohon ah. Ade. Bogoh di. Yus ka itu. Heuh. Mogok. Nya di perong bae. Mangga. Ya, mangga oh sok. Jang. Oh, da harapan tah. Assalamualaikum. Hati-hati di jalanan. Terus
lah warga Pak RT tak. Oh eta teh. Maka dekeun helm ka Ius. Lain teh lain ka kuring teh. Aduh, Astagfirullah. Asa ngate deh Hah? kasa. Ngagadekeun mah kasih aat Sabaraha? 30.000. Ini cari tebus ya. Ku kuring teh ti si aat di gade 50.000 kan untung euing 20.000 tah kauntunganna keur kuring Pak RT. Batian kuring 20.000. Kurang kumaha tuh demi awewe. Sabaraha. So kurang kumaha bayangkeun. Eta awewe tapi kalah milih si Karnawi. Pang mata milih helm. Hah? Pang mata milih helm. Selain pemilih helm kuna untuk kuring. Oh, lagi balik ayeuna. Astagfirullahaladzim, Pak RT geuning. Empah wewe. Tadi itu balik karena balik. Ayo Pak RT ieu teh ngartos teh kana permasalahan kuring ye. Nona. Kana permasalahan kuring ngartos henteu. Ih. Henteu. Ari nembe kuring ngartos teh. Aduh, di Bandungan henteu. Di Bandungan. Ieu lain ka Bandung Pak RT atuh. Jakarta. Kagak. Di karetan. Eta mah seblak Pak RT, seblak eta mah. Iya ada anak. Di karetna hiji. Di Bandung geus abi ya kalah pusing. Iya, helm kumaha tuh? Hah? Dibawa cicing kalah pusing ah. Naon? Ari abi kumaha? Karep ah. Mah cios jajan? Palingan warga na kitu RT na jeung naon sih? Aduh, Pak Ius geus kitu. Entar, mak dadah. Cek Pak RT tungguan warung kosong. Terlain ngarios mah. Terus naon? Coba kiri, aduh. Jadi ya nya. Iya lah di dia ya. Ya kok balik kumaha ya? Dia ya. Dia gitu. Ada ke sekolah. Kumaha? Alamat udah salah kabin kita. Bingung lah kumaha? Nah, cuma nih kan entosan ya, itu nih kayak hubungan. Nah, hantosan kedah naon? Karena pusing dibully bae. Atuh betkeun we batur ieu da abdi mah teu bogoh ka mereka ieu, bogohna di ka AA. Mah tidak pusing, teu datang ka dieu. Di ece ayo kitu dilelece bae. Ngantos ayeuna mah tadi dieu we. Ih, ini apa? Itu mobil pan mah kan. Oh, dieu we ayeuna mah. Lamun eke temuan ulah di dinya da abdi pusing kitu eta mah. Mun are ka Malaysia ke di mana? Pusing ka Malaysia baru kudu ongkosna ge badak ye. Atau ke Malaysia yang jauh. Kamana tuh nya ayo model aman ge pulang mereka biasanya tuh. Atuh da aing ka Bandung bisa ekau kumaha di eueuh tanggung jawabna pisan. Tuh itu kalau kabinnya tuh kumaha tuh nya. Nah, bisa atuh mereka kita mah kita. Non urusan jeung mereka da abdi mah teu bogoh ke mereka ieu. Karena ama butut goreng patut nah kumaha itu mah jaga ganteng Teu masalah abdi mah teu temandang butut lah apa kasep lah apa kumaha lah. Kan nu penting mah bisa bebarengan terus ya nggak? Bener Lin? Ayo. Emang ala bogoh tuh sih ka abdi sebenarnya mah? Ibet bogoh. Atuh naon gitu? Kapan pusing ayo di ece wae ku jama duaan. Nya mantakna mending kene indit ulah tidinya ketemuanna nah da abdi ge pusing. Bisi tensi abdi ke teh kumaha? Kudu janjiana di mana tuh teh amang nanya bagianana. Di mana tuh sok mikir? Ulah ayo ka dinya wae nya amang. Kata di kieu-kieu deui, di kieu deui, kata kan pusing. Tidak lamun teh kitu papanggih di jalan panjang sire di genan. Atuh terus kudu di mana? Pan kalah bingung ya teh. Abi ge jalan hiji-hijina ka mana, Ci? Ka Malaysia. Adek. Jauh teh. Aduh batuk. Atuh terus ka mana? Ka mana lah, kemang cewek model amang-amangan ulah Hong Kong. Yeay. Ulah jauh-jauh teuing. Nah, nyakeun masalah amang mah kemana we? Penting mah ulah. Ulah ketemu jeung mereka lah pusing. Bosan papanggih jeung pertama. Ngaku-ngaku wae di kabogoh abi. Ih, amit-amit. Ih. Ayo tuh bisi hujan manten. Yuk, Heeh.